Oke. Tingkat dia ting moal ya ke sawah nuturkeun kolot. Ini semoga kia awak aya nu. Tepuh heula kitu ka saung wae. Kana aya budak euy. Aing semoga kia. Ora ditangara nangka ku aing teh mula. Ting beunang ting teu kabayan teh aing ka saung heula. Capek aing mogok ah. Tunah lah kita pacu di dia bawa kita bawa. Ini sendiri iga ya. Aduh. Duh. Geus asar teh karasa euy. Ari bapak ka mana euy? Tadi mitah macul ka puring. Panas kieu hoream teh kajeun kana sare ah. Geus asar tapi mungkin kene. Ambe ah. Sore dewe. Waduh, itu sih gak nama si Kabayan teh. Kabayan! Itu budak mantang teh, ampun. Aing teh geus capek Kabayan, sia diarep-arep ku aing teh ampun. Molor wae sia teh. Ku aing teh diarep-arep ka sawah. Awas ya ku aing di tanggalan naon-naon teh teu ngawaro sia ku aing. Kabayan ku aing diarep-arep. Kabayan! Ai sia nanahonan. Ari sia Kabayan ku aing diarep-arep di sawah teh. Aing teh ngamalikeun cai mending geus nyeri cangkeng ning unungan sia. Molornya di dia. Tunggu Pak, Ampun, capek. an mah kieu aing pangalakeun itu tuh. Ajang si itu, Bulan naon Pak? yang si Iteung. Ngala nangka di ditu ini aya. Gede, panggedena aya nangka pangalakeun aing. Atuh, Mending geus capek aing teh nungguan sia Kabayan. Asiar kitu wae pikiran teh. atuh Pak datang wae. Betul mah tingali geus rek karawin deui. Ayeuna mangkat. Rek mangkat ayeuna. Pangalakeun nu gede geuning nangkana aya nu asap. Heeh, Amun eueuh nangka kalapa we. yang geus. Heuh geus nam. Dukna aing di dieu. Tapi teu geunaheun di dieu mah euy. Loba itu tuh balaan nah di sawah aing di ditu ah. Aing minum ya si abah na Kabayan kan molor we lina percai nena. Kadon ngatratrak we. Ning laleutik nangkana ge ah. Ah, nangkana ge laleutik itu sah. Kalapa we. Iya kalapa nanya. Bapak teh. Bangga di kan susukan di. Derok euy. Susukan teh. Bisa mah kuringnya naik ya. Anjing suwek. Bangga aing mah mau samping kieu aduh suwek sana di. Turun dia. Buka heula. Ulah, iki. Karena sakalian lah. Anu naong ieu. Bawa-bawakeun teh mun kolot mun lain kolot sorangan ya. Aduh. Iya. Iya kolot. Mana nu kolotan kalapa teh? Balah nu ieu weh. Ngedogan. Bodo amat. Nanunya? Adi tuh gitu mah. Terus. Jadi enggak tangkol euy. Aduh, kejepit. Bang apa dong gawekeun teh?
Aduh, capek tuh. Aduh, pohon kalana euy. Capek euy. Pakai celana heula. Oh iya iya. Ah sia. Berat euy kalapa teh duh. Aduh. Aduh. Berat masih gede. Baiklah. Berat tuh. Ji. Aya susukan. Duh. Bahaya euy. Talipkeun we lah. Jeung maneh balik teh heula mana? Geus gede ieu. Geus gede ieu kalapana. Keun we kita balik sorangan. Urang balik teh heula. Mana? Si mana nih? Geus ngolah kalapa urang Mana kalapana? dipalidkeun. Kunaon palidkeun? Duh, kalapa geus gede ieu kita balik sorangan we. Aing tinggal ngadaguan di imah. Ji ari sia teh boga otak. Kenapa? Aku kalapa bae sorangan. Kan geus gede ieu kan bahaya. Heeh. Aing lieur ngabandungan jika bayan. Piraku kalapa balik sorangan. Meni lila ngalanang teh ampun dititah ku kolot teh. Tuh geuning sakehe teh kabayan. Sia le ngeuhirup teh kabayan. Wah aing teh ngalanang ka. Padang kamu leutik, urang ngaranna urang kalapa. Kalapa mana Cibanpong? Emang cenah Aing haus. Nepi di mana sih teh? tadi teh Pak urang teh ya urang teh geus ngalah kalapa teh ku urang teh. Oh. Berat mawana Pak, da geus pan ke panagi geus kolot ieu ku urang kita balik teh heula we dipalipkeun. Manya kan balik keneh wae. Maksudna nepi ka aing ka dieu. Kalau teh haus ampun sia kabayan. Kira aku kenapa dipalikeun nepi ka aing balik sorangan? Ai si kabayan ampun, boloho teh ka cida ampun. Nya nu beuloh mah kalapana atuh Pak, piraku pan kalapa teh geus kolot, Yes. piraku teu apal balik. Nya siana teh. Yo lah. Tak naon banyu ieu ku leungeun kabayan. Ampun. Aing teh haus tadi nungguan sia kabayan. Ampun, sia teh geus diomongkeun wae sia teh. Mantap gitu. Sia kabayan. Ampun. Ampun Ai Pak. sia. Ya ampun sia teh kalapa teh bejeunun teh sia kabayan. Cuma mantap ka sawah teh ngadon molor we di sawah teh. Kita ngalanangka teh bejeunun, teh kalapa teh bejeunun. Kalaka dipalidkeun kalapa nek nepi kumaha ka aingna. Dasar si kabayan. Itu wae hirupna teh boloho tingenan. Terus aing molor deui lah. Aing teh nuan haus ngan. Jumpa lagi dengan Salja Official. Jangan lupa ya, Jangan lupa di share share, like, komen, dan dan subscribe. Oke, terima kasih.